Pan orang teges panen bonteng enak maneh kurang di para baso ame jagjag ada loba duit ayeuna mah sing lobanya mah ieu na basona sing loba arek satrek keur maneh malah meh seubeuh sugan cager gelona da uing rek mawa ka Alfa maneh paur di babari asup angin dibawa ka Alfa mah moal bener heeh jaman mana masuk kacak-kacak dahareun itu teh paur mana mah jeung sok kacak-kacak wadah runtah di Alfa teh paur aya tuh mikirna urang ngabaso tuh aya tukang baso di dieu nya ngabaso lah Yuk buru. Yuk. Ayam mana? Tun. Gimana? Di dia di lebat. Lebat naon sumur. Oh, iya geningan. Aya. Mah pesen bakso Bade sabaraha. Kami loba duit ya. Kamu loba duit sabaraha bakso teh sama kok sabaraha? 10.000. Sama kok 10.000. Amun kanu jolang sabaraha tah? Kanu jolang mah bayalah 25.000. 25 jeung. Amun kanu emer teh sabaraha? Gratis kenapa? Kalau emer mah gitu. Mumpung gratis. Agus kanu mangkok we lah mah nya. Mangkok bae. Sing geunah adanya. Kami kana buat didinya. Oh, mangga sok antarkan. Jadi urang ada kuan heula kan. Maneh mal burung tere gede geura di para baso mah hukam heula. Makane ngeunah basona di dieu mah sia. Tah, gitu. Nah, iya bakso Cijati. Tah, tingali aduh. Bade sabaraha hiji? Atas we ieu mah tara di parab nu kieu. Ieu tara ya. Tara di parab nu kieu eta mah juk. Tah, nu kieu mah si ieu mah nu kieu kabeukieu. Tah, maneh mah eta we lah. Nya. Sambal da wae. Heeh. Da lah da nu kina ungkul mah. Moal. Pan maneh di parab nu kieu sok kasurupan wae. Ulang ada nu kieu maneh mau paur. Jabari sok meulaga dar baso teh geuningan. Salah jowe lah maneh mah. Udah hayang kan hayang atuh mah kami teh. Hayang naon? Hayang baso. Nampan. Udah di Campur nampan buru mah. Ayeuna hayang bung. Hayang. Yeuh ya tuh nampan yeuh. Ya tuh saeueun lah. Nampan heula buru. Yeuh buru, bager kami mau ka maneh saburu nampan. Banyak kuleungeun. Nyakeun bae atuh pan nyaah aing ka maneh yeuh. Atuh meuni toge enak panas eta. Tah, wareg mun sakitu oge lah. Saminggueun kades ya. Heuh. Mal ge erep. Saminggueun moal teh naon kami mah. Mal erep semingguan mah. Hayang sakumaha atuh? Teuing teh hayang nyaho. Pokona mah oke deui lah. Gampang. Atuh buru lah. Naon? Hayang atuh pan. Nyanyi heula atuh bur pan mah teh bisa nyanyi geuningan. Pewangi. Lain pewangi goblok maksudnya. Pelangi. Pelangi. Oh, pewangi mah nyeuseum. Ih. Iki bener bener ieu mah. Dia tuh Naon sok eta? botol. Botol dagorkeun sirah maneh. Sageur geura gelona. Berat tuh. Hah? Berat tuh. Itulah atuh. Mah ya maneh mah kieu we aya urang bagi-bagi Heeh. Ayeuna pan baso teh ukur sakieu ayeuna maneh. Kalau loba duit. Pan kan diirit isuk rek umroh kami teh. Umroh ge ayeuna mah rek saminggu 2 kali kami mah di rutinan. Heeh. Engko ulah lin. Corona pan. Corona. Tapi kita bae lah rek maksakeun we. Ya ayeuna mah kieu we. Pan baso teh ngasak kieu nya. Urang bagi-bagi we Naon bagikeun kumaha? Maneh bagian ngadoa, urang bagian ngadahar. Rek kumaha urang. Kumaha we lah. Kelat wasa. Kurang atuh kurang ah. Ngeunahnya? Asa baso. Ada emang baso. Ya bener. Engko ngadoa heula. Ngadoa heula lin. Oh, mana tadi aing ngadoa geuningan. Lu kieu ge keluaran pasantren kan kieu. Aduh main pesantren tapi sekolah nyelatkeun kuda di mana ya pesantren sekolah nyelatkeun kuda? Pan aya eta teh dinya. Di mana? Ieu kadoa mah. Lah erepeun atuh. Ya, ayo ngadaguan si itu eueuh kadar ieu nya si eta. Si Puleun jeung si Rambai. Kami marek pamer geus kabeuli baso ayeuna mah. Pira baso oge pamer. Geus eta moal kabeuli baso oge. Oh nya.
Ya, bulan urang mah baraso. Baso di warung saha? Sagening si manaon anu di dinya teh si manaon geuningan. Basona teh anu saglodek gitu. Baso dantin. Dah sedantin bener. Baso dantin teh eta. Kami mah mentas ngabasong teh sok hayang tuluy. Lu mana mah ih. Meni sok dijiga-jiga. Naon juga Hayang poli. Itu naon eta ih? Nya naon? Meni ngarambuak kitu. Gusti eta lutung. Naon? Meni Sok mana ngarambuak. tingalikeun. Naon sih eta? Ucing. Lain ucing. Naon? Eta mah termos ya teh. Lain ucing. Tuh. Ucing aya. Urang ka ditu urang ngabaso aya mama. Tah. Urang makan banyak. Urang kamari maling bonteng. Tapi si Ong mah dendam ka urang gitu. Ingkeun bae ya mun dendam mah urang bibita we ku baso. Hah? Urang bibita ku baso. Ada si eta mah sagede ama kabong kena jelema pan sombong. Si eta mah beunghar jelemana. Bae lah, Beunghar masuk sombong. Lain pan manehna buat ting eueuh di dieu, buat ting eueuh di tukang baso. Heeh, buah eueuh di dieu nya. Ada ieu warung baso dantin mah. Nya da ieu. Ngeuna basona sih ih. Rasana teh rasa jeruk basona teh. Nganu bogana ge gede sia. Hah? Gede nu bogana ge dantin teh. Oh, segede drum. Heeh. Tapi dateng bager mah. Bagian mah dantin mah. Urang nyumput mah yuk. Urang mah lihir we ka ditu jalan. Pura-pura maneh teh ngomong urang rek poli gitu di hadapan teh. Ini urang poli, urang heuh. Gitu we nya. Urang mah ulah loba Tong ditanya ke bae. Tuh tingali da buuk kayak katingali gimbal ti tukangna ge. Ya geus siga soang bajing bukna oge. Sama beunghar. Tapi kamari parena aya nu maling di sawah panuju. Eta sawan teh deket sa urang nih anu basa sawah pawawan teh gini. Anu di heeh. Anu di ditu. Tah. Pawawan RT RW teh nya. Daerah urang rek diuruskeun ku eta cenah pajarkeun teh. Ya heueuh da dendam eta mah Urang mah kan di jalan we. Kan we urang mah. Da urang mah pulen rek poli da beunghar. Tunggu basto heula. Sok urang dia. Hei. Mak, tong di ladangan, Mak. Tong di ladangan sekarang kalau duit eta mah orang miskin unggul. Mana hayang baso? Di dia Ulah, Mak. basona rek make naon? Abi mah basona mah make. Mak, ulah di ladangan kada kamayar ieu mah. Sok anjuk wae. Anjuk wae teh bukan duit miskin. Kamari oge maling bonteng kami ieu teh. Hei Sarmo, tong janji ting maling kami oge kamari teh pan panggil kemana teh geus ridho ikhlas ka kami teh. Ih, gitu hei, siloman tutuk oncom. Kamu itu Kemana wae ngomongna teh? Anjing enggak ngomong sih nu burung dasar si eta mah. apaan mah teh maling. Madantin, pesen bakso tong make esnya. Make naon atuh? Perasaan ieu baso mah US-an. Ya, tambah ke es tambahan ka tungtungna ya. Pakai nama tuh. Es make dewegan nya. Pakai dua kan. Urang mah pamer ka si eta heuh. Urang mah pamer tah kami mah tas balanja tah meuli geulang. Naon eta? Pangirim salaki jual sapi kami mah kemari. Ah, cenah bejana eta mah nanyeun tinu kawat cenah kamari ge. Gagabah salaki kami mah beunghar. Biasana ge mah ti urang teh motor, eta lagi genggen lagi. Mana mah dendam kene ke kami nya. Kami mah Yo, deuli yo. sia mah teu apalin salaki maneh gawena di mana sok? Di mana Ayeuna mah ayeuna? salaki kami mau mobil. Mobil naon? Mau mobil alus. Mobil ambulan. Ngan adi jerona teh ngakutan batu. Hutan batu. Ah, terus aja bohong atuh mana. Nya naon ai kitu kitu. Ya, mana emangnya? Geus we menyadari ena membawa uing teh beunghar, mana emang geus sangsara. Oh mana mah beunghar da kami mah jelema sangsarakeun bae we nya. Tapi beunghar maling bonteng tilu siki gerek diurusan ku RW heuh. Asa aneh kami mah da. Aneh. Kami mah beunghar. Ya beunghar ongko jahat ongko kami. Ya, mun jadi jelema beunghar kudu daek diajar sedako. Mere mah we kasasama. Iya, kami mah urusan babagi mah diutamakeun. Nah, aika kami ke jelema miskin mana yang menit teu bager. Embung. Sekarang tong dipasian we bener teh. iya. Sok uruskeun sakalian ayo Ayo mah. kami mah ya geus laporan ke Pak RW pokona mah. Ayeuna teh. Mana geuningan eueuh. Mana geuning eueuh RW na. Naon mana mah anu kitu baso pan ieu. Ulah kada rukieu. Biasa lagi mana mah kada rukieu. Dikeun mah kitu. Heeh. Ulah ketang terido merena ge. Kami rek ngageroan lah RW heuh. Sok tean RW na. Kami mah wani diuruskeun oge nya. Kulan urang mah. Teu pira maling bonteng komo mun maling ieu. Mangkadeng aya tuh kabeneran Pak RW na. Sok cilukan ku maneh. Tinggal ya. Ya kudu diuruskeun heula ieu mah ieu nu bener. Heuh si jantung gede RW na ge. Geus. Tuh. Ah nu kitu mah tenang. Tingali. Gampang kulan nu kitu mah tenang aya mama. Sok. Tenang. Ari eta terus ka dieu. Ya Pak RW gerak beli dia ya. Kamari
kamari teh ieu kapergok pisan. Di hareup gara ngobrol nah hayu orang ka RW. Menibelaan kan ngadang box baso ge menibelaan maneh mah. Kan bae kami geus kagok amek kamari geus kagok rujit nama mana aya satumar di Kadi teh montong deketin kami sia aing mau deket mana merang ini pokona marek musuh Kumaha Ieu Pak RW ieu kamari So, teh. kumaha, Abi so. teh ka imah si Pul si Kongo. Tah si Kongo teh keur di sawah, sugan teh loba bonteng nya. Pak abi teh maling bonteng jeung saya teh 2 siki. tuh Pak RW ngaku 2 siki. Pak RW Sagede dek kanyut monyet malahan mah. sakitu ge maling Lain maling kos apa oleh kanyut monyet segede segede kumaha. kumaha maneh Kenapa bukan maling kanyut Iya, monyet? segede Segede kieu kumaha? tah. Heuh, tah sagede kieu ya Pak RW sagede bukan mah sagede kanyut monyet we. pokoknya mah kamu teh berdua maling ya harus diurusin Kawas salinjing babaturan bae maneh. Ieu maneh teh bandot teh sadahar sainum jeung kami. Jadi kayak Pak RW ayeuna kumaha cing ayeuna. jadi ieu mah Pak RW mun biasa malah dibunuh Ka mana wae nya ngomongna teh nya. Ayeuna mah kieu ieu nya. Tuh ai pejabat mah dong tingali. mata bijaksana ieu kumaha Kebijakan mah ayeuna teh kieu jadi urang saling maafkeun atuh ayeuna urang anu boga naon boga bontengnya kudu ridho lah keun ari 2 siki mah kecuali lamun 2 karung atuh eta mah dang Tah, maling eta mah anu tah, 2 siki mah dengekeun cek kami. itu ngasaan we atuh ridho Aku abdi ge Pak RW nya ai kadinya nama dari tembongna teh 2 siki. Efek teh informasi ceretos nyarana kol buntung di sisi jalan. Geus sok nya bade kumaha abdi. eta mah cobaan beureunya gitu. Eta mah jabulan lain urang nu mah adu kal buntung mah nya. Eta mah naik naon? Lain nya. Cici karunya si eta hayang dahar. Mah nya pae. Hayang daharnya. Keun bae. Ulah. Ieu mah nu tang geus aya singan harga RW atuh. Heueuh sok. Jadi rek kumaha jeung ayeuna aya tanu Tah rek kumaha ayeuna sok maneh teh bere penjelasan heula ngomong ka RW. Ngomong heula mung tah aya Teh ayeuna rek kumaha ayeuna uang ambil 3 garis tengah ya. Kekeluargaan we Pak RW. Kekeluargaan lah gitu udah orang kan masih keluarga. Tuh dengekeun heula ieu cicing. Teman-teman lah gitu nya. Mohon eta. Jabaning si teh rarandaan ayeuna keur gede beuteung. Astagfirullah. Si teh Rarana rarandaan. ayeuna gitu. Teh karunya tinggal dibeutkeun kami. Kunaon eta mah mah busung lapar urang ge Lain nya. geus lapar. Naon atuh? Kapan kami teh gede beuteung deui. Oh, bener gede beuteung deui Mana teh sih. karunya. Meni Minang sih gede beuteung. Awat tuh sih benar awat keur kandungannya. Menang disebutkeun disebut teh keur kandungan teh. Nyiram meuli. Nyiram, Hayam si keur nyiram. Cek kami ge RW mah mangeunakeun kami. Nah, itu ayeuna mah kami teh aya anda. kumaha ek diridokeun bae gitu. Nya atuh aya namanya solusina mah geus isolasi banget. Oh, geus diridokeun. Kieu we ayeuna masokkeun bae. Nya eta mah geus kami rah ikhlas ridho. Ikhlas ridho, nya. Tapi meureunna tah mah pan ayeuna pagawe kami teh keur areuweuh nya geun aku kami teh geus diumroh-umrohkeun kabeh. Amar saya mah pasti ka karyawan. Tah mana geus ayeuna mah jadi karyawati kami. Pasti Jadi pagawe. mana teh di ditu teh di tempat teh butuh pagawe, karyawan jeung karyawati. Karyadi jadi Karyadi di ditu. Kan ieu. Itu Pawawan Pak RW teh. Pawawan. Butuh pawawan. Geus pokokna sawah hampurannya kami maling sakitunya. Udah ayeuna mah ridokeun we nya. Jadi ayeuna sari solusi anu garis tengah menurut saya. Ayeuna mah urang ngabaso we nya. Ayeuna mah orang bahasa we nya. Ayeuna mah ada urang teh jeung babaturan ya kudu saling maklum. Tak kieu pejabat nu bener teh. Kandungan bisi ngaranna naon disebutna teh tadi teh Nyiram nyiram ngidam tah gitunya. Bisa nyelesaikeun ieu pejabat bener ieu mah nya. Didaharin tadi teh. Nya. Didahar. Si berkah ka budak didahar meureunnya. Bisa jadi naon dah Jadi mantap. jadi mantak penyakitnya. Ayeuna urang saling ridokeun. Udah terbiasa. Ayeuna mah ayeuna ulah damai secara keluargaan ayeuna mah nya gitu sok. Sasalaman lah sasalaman sok. Sasalaman. Sok kampuranya. Hampura orangnya Ridonya. hampura. Mana tadi suntaan kan? Kuranya. Sok mana teh biasa tuh sok pelukan. Ambung merah Gila jika bajing. Pamirsa. Nah, namanya teh parantos panggilin cerita teh. Nguruskan kamaring mado bonteng. Si Kong Oh ada dendam ya. Engke tuturkeun di channel Padri Production nya. Eta teh. Engke aya episode selanjutnya ya.
tonton terus Tong Gilap channel Padli Production. Alamatnya Cijati Tong Gilap. Dia ngebasona di Baso Warung Dantin. Stasiun Kuring Sri Kandi Pepe anu panggeulis sesitu aja. Dadah. Tong Gilap tontonnya, subscribe and comment.